Assalamualaikum dulur salembur bare salam dunya tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian ka-34 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Dedeh teuing kos Eulis hidup terprihatin tikeun laleutik keneh. Gerintes Juragan Jayadi anu teu kedah bari kojengkang ka bumi dituturkeun ku Ibu Ningrum. Dek saralik ditepas galindeng Juragan Jayadi sasauran. Mimiti namah ongkoh-ongkoh bae Ibu Ningrum teh bangun teu meriosea naker. Tapi lila-lila mah jadi daria naker ngadengukeunana saregep madep malah bangun kataji naker. Da eta we socaana mani anteng teu ngicep-ngicep. Malah lila-lila mah make nyiak sagala raraina teh bangun nu kaget atawa reuwas. Alah boa-boa mamana. Ibu Ningrum pinuh ku nada kareuwas. Ulah waka geruh bisi lain. Tapi ari nilik dongeng namah jeung eta deui keuretan beungeutna. Asa moal salah ibuna. Upami leres teh mangkaning kapan? Ibu Ningrum tekebat bangun anu paur alah batan maut hinis. Teu naon eta mah. Ongkoh ku agama oge cek rasa mama mah teu dilarang. Ngan sakitu obrolanana nu kadenge mah saterusna duanana kalah kabegiting harewos. Atuh laput nu sejen teh teu bisa ngadenge kumaha sarta naon nu carioskeunana. Iwal ti nu ngabadanana nu pada marabhum malah antuk namah ngadarongengna teh ngaralih ka patengahan. Atuh lapur, ulah boro-boro bisa kadenge, rengkak polahna oge jadi teu katempo meus-meus acan. Tapi kawasna moal salah deui tangtu keur nyaritakeun kosasih jeung Eulis Titi katut Neng Halimah. Da eta bae socana Juragan Jayadi teu reureuh, rutret deui kana potretna kosasih nu keur ngarendeng jeung Neng Halimah. Nu diarupatna mah harita teh kakara ancung kasoreang, nyimpang heula ka imahna Haji Basar. Telila semprung deui muru ka Cigembreng kasampak teh Juragan Sastra keur ngalange ditepas. Ku sareret oge geus kajudi yen Juragan Sastra teh keur ngalaman tekanan batin. Tembong salirana rada kuru-kuru kanyos, rambutna geus loba bodasna tibatan nu hideungna. Padahal waktu sataun ka tukang mah teu kitu-kitu teuing rupana teh. Ayeuna asa tereh sepuh naker, maklum kasurung kumanahna nu salilana nguluwut marungkawut. Barang srog Eulis Titi nyampeurkeun teu pangling teu kapalingan puguh Sidik putrana nu salilana kapieling. Teu tatapasini deui Juragan Sastra ngorejat bari ngagero. Ngan orokaya Eulis geus leuwih ti heula nyeureudeg ka tepas. Gabruk bae ngarawudang pa sampean nu jadi rama. Ceurik ngagukuk nyanggakeun pertobat maseuhan sampean nu jadi rama ku juuhna Cipanon anu murubut. Mama, hapunten Eulis teh mama. Rumaos Eulis pasangkal kasepuh bahula doraka sanes mulang tarima namung kalah ngabibirang ngajaheutan manah mama. Duh mama mugi ulah kirang-kirangnya ngahapunten. Rumaos Eulis teh lepat. Eulis Titi terus ngagugukna sampean ramana. Tibareto oge mama mah geus ngahampura Eulis. Malah sanya nama mama sorangan nu salah. Kumasa mama teh hari penting ku teu teureyeun. Nepi ka anak sorangan rek dikorbankeun. Mama nu salah teh Eulis. Mama nu kudu dihampura ku Eulis. Kumasa mama teh kolot oge kolot tindak beuheung munding. Kolot atas sasar. Kolot kurang jejeuhan. Juragan Sastra bari ngusapan sirah Eulis Titi. Cisocana mah ngabuah kawung terus nyuruluk. Ras kana kabungahna tepung deui jeung nu jadi putra. Ras deui kana tindak tandukna nu ka tukang-tukang. Keukeuh maksa mirusa rek ngawinkeun Eulis Titi ka Den Juhana. Antukna suka teh jadi campur jeung duka. Nu dina ebrehna kaluar mah tetep bae ku modalna Cisoca. Lebih ka anu nganterkeunana mah teu kapalire. Kosasih jeung Neng Halimah katut sudrajat. Salila-lila ngajaranteng di luar. Ngan barang rada leler kakara kapirosea. Atuh ngagentak Juragan Sastra nyambat beri sanduk-sanduk nada tawakuk. Gus sarerea ka jero barang ret Juragan Sastra ka sudrajat.
Gancang miheulaan ngarawu kana leungeunna, miheulaan sanduk-sanduk menta dihampura. Ajat kasep, hampura mama teh kasep. Juragan sastra masih keneh rembai Cisoca. Sawangsuna abdi, mama. Rada asa-asa Sudrajat rek nyebut mama teh lantaran teu biasa teh ya. Si memeh nu harita keur di tukang ngadenge ribut-ribut di hareup ngagentak manehna norojol. Ari red ka eulis titi ari kerewek bae manehna ngadon jebleh auk-aukan. Nu saterusna ngading diut bari ngarangkulan ka eulis titi. Nembongkeun ka sono teh ngadon ngagujrudkeun matak ibur salalembur. Kitu komo tetanggana teh. Kumireungga aya mobil ngabagug oge geus nungtun mata kaget. Silih tanya jeung pada baturna aya saha aya naon. Teu waranieu nyampeurkeun. Ukur nempokeun ti kaanggangan. Ieu deui ayeuna ngadarenge si memeh ceurik ngabangingi kaos aya nu maot bae atuh sararea ribut nyalampeurkeun. Geus karuhan horeng eulis titi datang deui atuh jadi beuki ibur di bumina Juragan Sastra teh ku soal-soal nu ngabagiakeun. Tungtung namah nerekab babeja-beja. Teu sirikna unggal hulu geus pada nyaho. Yen eulis titi nu ngareles teu cigembreng dina peutingan rek dikawinkeun. Ayeuna ngurunyung deui kalawan dianterkeun ku Kosasih jeung ku Sudrajat. Beja teh tembus ka lemburna eulis awang nu pernah naukur kahalangan ku salembur jeung sawah. Atuh tekung si Lila jol daratang jeung salakina. Nya hujan cimata di bae di bumina Juragan Sastra teh. Eulis titi jeung eulis awang teu sirikna papuket ngebrehkeun ka bungah jeung ka sono anu pohara. Sudrajat mah di bumina Juragan Sastra teh teu lila. Tadi ge geus kenceling indit deui ka lemburna di Kampung Bojong. Geus kumejot hayang geureuh tepung jeung indung. Anu barang jol oge teu antaparah deui, gabrug bae manehna kumaha omah dirontok bari dicengcerikan. Teu beda saperti di bumina Juragan Sastra. Di dieu oge ngalaman hujan cimata, anak jeung indung paungku-ungku duaan silih rangkul silih tangkep nyacapkeun ka sono. Taun-taun teu padele beungeut ayeuna kapareng patepung deui kalawan aya dina kasalametan. Beuki komo ma omah ngarasa bungahna ku ngadenge caritaan Sudrajat. Yen balikna teh bareng jeung eulis titi nu ayeuna mah kawasna kana tangtu bakal kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat lantaran geus disaluyuan ku Kosasih nu nyatana mah lanceukna pituin eulis anu boga hak sagemblengna pikeun jadi wali lantaran Juragan Sastra mah ayeuna kabuktian geuningan sakadar rama kukutna. Nah geus boga pakeuna kitu Ujang, boga maksud rek rarabi teh. Ma omah nanya bari panonna mah rambi sakeneh. Puguh manehna mah geus yakin moal bisa ngejejehkeun. Hirup rarandaan bari sagala teu boga. Paribasa heureut pakeun pungsat bahan, kapan pikeun nyumponan kabutuh sapopoe oge ngandelkeun pangirimna Sudrajat di Jakarta. Alhamdulillah mak kanggo sakadarna mah tos sayagi. Atuh kanggo usaha kapayuna abdi teh tos gaduh oplet. Mung ayeuna dibeatkeun ka rerencangan di Jakarta. Syukur atuh Ujang. Teu mengubah geuning pangdua emak teh. Saban usik saban malik teu sirikna saban ngarenghap. Dibelaan kurang sare, emak tirakat sarta teu tinggal puasa Senin Kemis. Ngadudua kanu maha kawasa. Supaya ajat rahmat salamet sarta pinanggi jeung milikna. Kahayang mah Ujang, ulah didina lila ari geus sagala aya mah. Pung bae geura jadikeun, meungpeung emak aya keneh. Oge deui geus hayang geura mangku incu kumaha rasana. Kantenan mak babadan tenan mah parantos paheut sareng Kang Engkos mung kantun ngantos waktosna nu mustari bae. Kakang Juju Ujang, wayahna kudu daek nyampeurkeun. Koreng-koreng oge lanceuk ajat minangka gaganti bapa. Rada hoream mak daeta geuning ngamusuhna keur ka abdi teh. Ulah kitu Ujang pamali pahreng terus-terusan jeung nu jadi dulur. Wayahna we urang nu jadi adik kudu daek miheulaan sumolondo. Piraku sugan ari urang nembongkeun kabersihan hate mah manehna oge teu daekeun ngaku dulur. Ma oma bari neuteup deudeuh kanu jadi anak teu karasa deui berbei. Sak si panono geus saat teh nyurungkuy deui. Frustras kasalakina mun aya keneh mah piraku make hirup kadungsang-dungsang. Kaayaan Den Johana jeung Sudrajat tangtu alakurna moal pahareng saperti ayeuna. Pangpang nama Den Johana anu ngajalanan ti heula lantaran sieun disorok warisan.
Sakedet netra bray kahirupan baheula zaman ngehijikeun jeung Juragan Brata nyaeta bapana Ajat nembongan deui kagambarkeun dina hatena. Sanajan harita sasat sagalana dicageranan ku Nyi Mas Marika nyaeta indungna Den Juhana. Tapi teu susah-susah teuing hirup teh paribasa hapa-hapa oge ranggeuyan puguh boga salaki nu makihikeun sanajan sagala putpot oge balanja di alas kunu kolot. Tapi senang suka be nu aya. Puguh kanyaah jeung kadeudeuk nu jadi salaki mah karasa gedena. Kumaha mak upami Kang Juju teh teu kersaeun diakuran. Keukeuh bae ngajak bengkah. Sudrajat ngasongkeun pananya ka indungna nu masih keneh ngahuleng jara rauh panineungan. Kumaha Ujang? Ma omah reuwas sarta gugup puguh keur anteng ngalamun aya nu nanya asa kagebah digareuwahkeun. Eta emak upami Kang Juju tetep teu kersaeun diakuran, keur mah anjeunna teh palayeun ka eulis, katambi deui sieun digugat warisan, malah ancam-ancaman di luar mah cenah abdi teh sanes putra mama. Mak teh dipajarkeun nu akon-akon kumargi nu kapalai harta warisan. Ari geus kitu mah teu bisa majar kumaha atuh Ajat. Ngan ari Ajat mah ulah sarwana. Cenah kitu caritaanna Den Juju teu nanaon. Da urang di dieu mah kabeh nyaksi. Malah desa oge nyahoeun yen Ajat teh putra mama oge ngabogaan hak pikeun narima warisan tinggal mama. Nu ayeuna terus dikekeueuh ku Den Juju. Ma omah bari ngusapan sirah anakna. Bari cipanana kalah beuki kerep ragragan ngabaseuhan sirahna Sudrajat. Ku ajaman mah Kosasih jeung Neng Halimah di Cigembrengna teh moal meuting rek pulang poe. Tapi kulantaran dikumahaan ku Sudrajat mementa diantri pikeun manggihan Den Juhana. Kapaksa we atuh marondok di bumina Juragan Sastra. Ieu teh kahayang nama omah Sudrajat wayahna kudu daek sumolondo ka dulur kolot. Buruk-buruk oge papanjati, hade goreng oge dulur sorangan, lancik pribadi minangka geganti nu jadi bapa. Reup magrib Sudrajat jeung Kosasih gesa gedang dan ngariung heula di tengah imah ngadarongeng beri ngaropi, rek nyemah teh engke bada isya. Kahayangna Sudrajat supaya simpe satarineh sacarita. Nu rek didatanganna mah nyaeta Den Juhana, harita teh keur ngajentul di tengah imah. Ti sore keneh sasat ngaringkeb karep, horea mereka luar teh lantaran manehanana geus ngadenge beja. Yen eulis titi datang deui malah dibarengan ku Sudrajat jeung Kosasih. Memang geus teu ambil pusing deui ayeuna mah saeutik ge geus taya hate ka eulis teh. Dijiereun ku ngarasa birangna bareto, kawasna bae masing nepi ka rup ku padungrap ku lemah diurugan ku taneuh beureum oge moal poho-poho. Komo deui dina datangna ayeuna bareng jeung Sudrajat katut Kosasih. Anu oge ayeuna Den Juhana geus nyahoeun yen Kosasih teh lanceuk tegesna eulis titi. Ari Juragan Sastra mah sakadar bapa kukutna. Ieu sababna nu matak Den Juhana ngarasa sungkan rek kaluar teh. Dihenteu-henteu oge kajadian bareto nu sasatna geus dipopohokeun ku sakur tatangga-tatanggana. Ku datangna di eulis ayeuna geus moal salah tangtu batur salemburna teh bakal ingeteun deui kana hiji kajadian nu pikeun manehanana mah kacida matak wirangna dipangkaburkeun ku awewe nu sapruk-prukeun pikeun dirapalan. Kahiji kitu, kaduana sok sieun bantrok jeung si Uhe katut si Abdul. Sewaktu-waktu sok ngadatangan ka manehanana. Ari heg teh riributan jeung Kosasih kabeneran si Uhe jeung si Abdul eleh. Pantesna teh pek cuam cem nyarita teu puguh. Beuh, bisa kumahaeun teuing batak nimbulkeun mamala ka dirina. Dihenteu-henteu oge manehna teh boga dosa nyaeta tina perkara ditandasana Ibu Jule nepi ka maotna. Memang eta teh pagaweanna si Uhe jeung si Abdul. Da manehanana mah ngan seukur nitah ngagarong lain nitah maehan. Tapi buktina ieu teh dipake hiji pakarang nu kacida ampuhna ku si Uhe jeung si Abdul pikeun meres duitna Den Juhana. Lantaran manehna diancam lamun teu daek nyumponan kebutuhan, pasti maranehanana rek bebeja kanu wajib. Yen maehan Ibu Jule teh maranehanana mah kalawan dititah ku Den Juhana. Anu pikeun Den Juhana mah da puguh sieun tea. Kapaksa bae naon-naon pamentana si Uhe jeung si Abdul dicumponan sakumaha beratna oge. Saperti dina peuting harita, si Uhe jeung si Abdul geus tingkulunu deui bae ngadatangan imahna Den Juhana. Puguh can ditulakan, kalawan teu pupuntenan heula jol blas-blus bae eta dua jelema teh arasup nyampeurkeun Den Juhana. Anu keur masih keneh cindekul di tengah imah. Damal naon Den? Ulah sok ngalamun bae matak teres sepuh.
Hehehe, cek si Uhe tengah dawan di titah heula, gek bae diuk dina kursi hareupeun Den Juhana. Nya kitu deui si Abdul, gek diuk dina kursi gigireunana. Sadatang di bae. Cek Den Juhana bari ngadelek. Jelas diuk beungeutna ngarasa teu senang didatangan ku si Abdul jeung si Uhe teh. Hahaha, tos ngaraos bosen kitu Den dianjangan ku kuring teh. Nah geuning ari kapungkur masa kalian elat ka dia oge sok dipilari Den. Hahaha. Si Uhe ngagak-gak tarik naker. Kitu deui si Abdul ngaheheh mairan serina si Uhe. Sedang Den Juhana merukusunu bari ngabalieur. Kosasi jeung Sudrajat nu hari tagis nepi ka buruanana Den Juhana ngarandeg ngadedengekeun sagedeung. Saterusna ngeteyap ka gigireun imah ngagilisir kana bidik. Heg noong tina liang-liang bidik nu marolongo. Reh katempo Den Juhana keur pahareup-hareup jeung si Abdul katul si Uhe. Kasurungku kapanasaranana terus ngajejempeng ngadedengekeun naon nu keur dibadamikeun ku ieu tilu jelema. Lantaran nurutkeun luang lumrahna ka tukang mah, kapan ieu tilu jelema teh teu saeutik ngarugikeun ka dirina. Buang kumpulna deui ieu teh tangtu aya patula patalina jeung datangna eulis titik ka Cigembreng. Baheula mah baheula, ayeuna mah beda deui. Keur naon hayo bae datang ka dieu? Ngacan cukup ngagerjut banda urang teh. Kadenge sora Den Juhana keding hangit naker. Hahaha, pinter sorangan Aden mah. Bareto jeung ayeuna teh sarua keneh Den Juju. Bareto mah Aden nu butuh ku kuring, ayeuna mah kuring nu butuh ngagerejud. Hahaha, lain ngagerejud Aden. Tapi hitung-hitung kunci mulut. Kapan mun dilaporkeun mah lain cilaka. Hahaha, Den Juju bakal dibuih kana sakambangan. Si Abdul nempas beri tinggal-tinggal gagak. Nyao da dewek mah teu boga dosa naon-naon. Teu ngalakukeun naon-naon. Tembal Den Juhana bari mun cereng. Nya sari lain we nu bakal dibuih mah da si lain nu ngalakukeunana. Hahaha, tapi kapan kuring teh dititah ku Den Juju. Nyao da dewek mah teu nitah maehan. Den Juhana mungkir. Nya tapi nitah naon atuh ka kuring duaan teh? Nya dewek mah teu nitah maehan, tapi ngan nitah ngagorong wungkul. Mangsa bodoh rek lapor mah tanggung jawab si laing duaan. Den Juhana bangun meringis, kerasa awakna surut-surut panas tiris. Lamun hari teh Ibu Jule teh dipaehan, heg teh kuring ditangkep, nah kira-kirana Aden moal diambat ku kuring jeung nah kira-kirana Aden bakal salamet moal dibuih babarengan jeung kuring. Tapi apa nepi ka ayeuna masih keneh kumelendang aya di soreang. Eta teh lantaran paehna Ibu Jule, lahirna leungeun kuring nu bobolokot getih. Tapi batina mah nyaleungeun Aden nu lamokot teh sanes kitu Den. Si Abdul nyaritana bari pepeta. Hahaha, di dieu Aden bisa nyarita kitu. Tapi di polisi mah moal bisa hojah. Ku kuring duaan pasti anjeun bakal diteken. Ya nu maehan Ibu Jule teh sanyana mah dititah ku Den Juju. Hahaha. Si Uhe ngancam bari teu boleh ngagagak. Naon? Kurang ajar. Gampangnya capluk teh setan. Den Juhana geus teu kaampeuhna nafsuna. Krewek kana asbak, beleuwer bae ditenggorkeun kana beungeut si Uhe. Aduh, kurang ajar sia. Si Uhe bari nungkup beungeutna nu ngadadak ketihan, tarangna deuang tapak pamaledog. Si Abdul barang ngireugeul beungeut baturna baloboran getih, teu antaparah deui hiuk bae nimpugkeun peureupna kana beungeut Den Juhana. Tapi nu rek digebugna teu cileureun, rikat luncat ka gigir, jedak nejeh meja curalit. Probot meja nindihan si Uhe jeung si Abdul. Sabot ugal-ugil keneh rek harudang Den Juju sakirat ngarawel kursi. Hiu, gebro ditinggangkeun ka si Uhe jeung si Abdul. Dicahcer teh dibere minge nepi ka kursina amburadul suku-sukuna parotong. Ieu kenimbang kulukna nu nelasan Ibu Jule teh. Siap Jat urang tewak. Kosasih ngajakan Sudrajat dregdeg manehna murupanto hareup dituturkeun ku Sudrajat. Tapi sabot kitu ngadadak di jero imah kadengen nu ngagoak adu-aduhan bangun nunahan ka nyeri. Nu tayalian Den Juhana kabeunangan sukuna dibaje ku si Uhe. Waktu tadi Den Juhana merekep ninggangan ku kursi, si Uhe teu kapalire ngagorentel nyingkahan panggebug serepet bedogna dipesat. Anu saterusna ngahiuk kana keuningna Den Juhana. Ricekuk ari koak Den Juhana ngagero. Awakna ngarampeol bru bae nambru sukuna sabelah handapun dicurangna ngaplek. Barang jeung ngabebengkangna Den Juhana serepet si Abdul mesat bedogna. Hiuk, kolebat.
Terus bae tungtung bedogna teh ambles kana beteungna Den Johana anu keur nangkarak bengkang. Hiuk kapres di bedog si Uhe ngahanca beheung. Kontan ketihna ngaburia teu beda ti domba dipencit. Den Johana ngagoreen teh. Aduh. Den Johana ngajurung kunung bari kakejetan. Gebrug brai pantau dijejek ku Kosasih. Masih kene kabireunggeus si Abdul keur narik bedogna tina beuteung Den Johana. Sedang bedog si Uhe masih keneh nyampai dina beheung nu ngawor-wor bijilan getih tembong gurawah genggerong nameh sapat. Atuh lain deui raruwaseunana si Uhe jeung si Abdul barang neuleuh jelema ting jorelat arasup ka jero imah. Komo barang sidik yen anu datang teh Kosasih jeung Sudrajat. Teu anta parah deui, seak bae bedogna si Uhe nu masih keneh lamokot ku getih disabetkeun ka Kosasih. Sedengkeun bedogna si Abdul nyerepet rek ngahakan beheung Sudrajat. Tapi Kosasih surti yen dirina diancam ku bahaya pati. Sakilat manehna luncat cingkrak bari saterusna kuda-kuda serong sarta sakicep leungeun si Uhe nu masih keneh nyekal bedog diketig pigeulangna. Ngan orokaya si Uhe oge leuwih ngarti. Kalawan kesit manehna ngolewangkeun bedogna seseukeutna rek dipake mapag ramo-ramo lawan nu ngahiuk. Kosasih ngerajuk rikat narik deui leungeunna. Tapi tungtung bedog ayeuna mah nu ngajadikeun bahaya kana dirina nyuruntul rek nobros iga burungna. Curelat, ceng. Kosasih luncat deui bari ngaelkeun sukuna. Koreweng badan si Uhe rek labuh teu miceun tempo. Hiuk gejrot bae carehamna ditimpung ku peureum nu bangbaraan. Nu akhirna si Uhe ngoleang ngan rikat manehna nunjelkeun bedogna dipake nahan awakna. Tapi Kosasih teu eleh hojah. Hiuk cekuk leungeun si Uhe ditajong satakerna. Atuh puguh sakuatna leungeun ngalawan suku teu burung disalah. Cekuk deui gadona ditajong anu antukna daek teu daek si Uhe ngajauh sarta blak nangkarak bengkang. Bedogna meseng jauhna keur lantaran kageuweungkeun. Beulah kenca Sudrajat keur bukbek galungan jeung si Abdul. Bubuhan tengah imah teh lega. Jadi samemena bisa dipake tarung ku dua bubuhan teh. Sanajan beri dukdek ngadupakan kursi-kursi jeung meja nu pasolengkrah. Tapi teu matak ngurangan kana kahebatanan anu jojoh patelak anu tanaga. Masing-masing ngajaga keselamatan dirina ulah nepi ka kabeunangan kudu jadi musuhna. Waktu tadi teh Sudrajat rek disabet beheungna ku si Abdul. Sudrajat rikat ngalegotkeun sirahna bari narik sukuna ka belah kenca. Saterusna serong dina pasangan ulin Cikalong warahan Mang Ope. Barang hiuk bedogna si Abdul poos ngahakan angin. Hiuk dak. Peureub Sudrajat ngahakan iga burung si Abdul. Si Abdul ngaheunggeus sakedeung ngarasakeun kanyerina. Tacan naon-naon geus kabeunangan iga teu anta parah deui. Hiuk bedogna dibalikeun deui nyerepet di gigir. Masih tetep rek nabas beheung tapi Sudrajat teu gugup. Ukur ngalegot deui bari ngadang heuk. Los bedog si Abdul ngahanca tempat kosong. Kalah ka hiukna karasa tiis kana beungeut. Teu loba codeka cetruk sikuna diteke. Si Abdul ngerepeng puguhkeun kana urat. Heat cedak. Bebetayanana diketig perengkel. Celik bae bedogna murag. Hiuk deui disusul ku peureub rek ngahanca careham. Tapi si Abdul sakali ieu mah rikat ngageserkeun kuda-kudana. Maju ka hareup bari masangkeun sikuna. Cetruk gado Sudrajat kebeunangan dicatrok ku si Abdul. Sabot Sudrajat ngeureusem ngararasakeun gadona nu asa nyengsol. Si Abdul ngahiukeun di panonjokna. Sudrajat rikat ngagiwar anu saterusna leungeun si Abdul ditungkup sarta dicentok sakaligus. Dak! Disampakeun ku tuur nu ngabeset hulu angen. Jurung kunung si Abdul badana melengkung dina gaya ucing manggih kasieun. Hiuk cekuk gadona ditimpung. Cekuk deui disusul ku dampa suku kana beuteung mangkaning ku sapatu. Ditoron kitu mah si Abdul mani ngagigeg teu beda tilang layangan beakeun angin. Koleang blak bae nangkarak bengkang bari panonna buria buncelik sedang sungkutna ngabudah pinuh ku getih. Ngajopak dina pelur teu empes-empes. Talian Jat urang serenkeun ka polisi. Kosasih nita Sudrajat supaya nalian si Abdul. Waktu si Abdul ngagedebut nangkarak bengkang, si Uhe geus eling deui ngan bae tacan hudang. Tapi barang ngadenge caritaan Kosasih kitu, katsida manehna ngagebegna ngadadak brai bae dina ingetanna saringsig-saringsig beusi di pangguian. Ku kituna si Uhe ayeuna jadi nekat korempal, celeng luncat sebrut nubruk musuhna. Tapi Kosasih nu memang titadi geus taki-taki sakilat nyingset ka gigir. Hiuk trot ninggang punduk si Uhe ku tenggelan dampa leungeun nu disangigirkeun. Si Uhe nyolonton teu beda ti begu nyungkur. Hiuk cekuk bujurna ku Kosasih ditajong kurimpal blak si Uhe nangkarak. Barang rek ditimpah deui dijejek.
Si Uhe rikat maksakeun maneh hudang ngagentak. Sugan terek ngalawan deui. Nah anak seak gebrok nembrag panto. Berbet belu pate sirikna notog-notogkeun maneh. Kukurubutan di nubala turut tapaek mongkleng. Merenga si Uhe mabur kosasih rikat ngagajleng keluar. Dregdeg ngudag bari gogorowokan. Tapi lapur si Uhe tetembong kalangkang-kalangkang na acan. Lumpat nah henteu mapai jalan tapi kukurubutan ka kebon. Anu saterusna mapai-mapai galengan sawah. Anjog kawahangan, terus manehanana tuturubun ka handap. Ngagedig mapai-mapai sisi susukan. Sudrajat mah barang geus rengsen alian si Abdul ku tambang sasampayan ngahaja didudut. Koloyong nyamperkeun Den Johana nu geus taya nyawaan. Hade goreng oge puguh dulur paribasa buruk-buruk papan jati. Sanajan keur waktu hirup nama Den Johana teh kacidami ceceubna ka manehanana malah teu inggis-inggis apan rek nyilakakeun. Adi geus katempo nangkarak baeud mah dipergasa ku batur teu burung Cipanon Sudrajat murubut teu bisa ditahan-tahan. Kang Juju, duh akang teh duwi ka kieu na. Satadi nama abdi teh bade nepangan sejan nyanggakeun pertobat namung duh Kang Juju. Abdi ditepangkeun teh bet kalah sareng banusanana. Hapunten Kang Juju. Abdi hapunten, mangga ku abdi doakeun mugi-mugi akang sing dijembarkeun di alam kubur, mugi-mugi ditampi iman Islam ku Gusti Nu Maha Suci. Bruk Sudrajat nyuuh gigireun layonna Den Johana, ceurik sumegruk bangun nu kanyerian. Waktu jelema-jelema rabul daratang bareng kosasih, manehna masih keneh nyuuh bari murubutkeun Cipanonna nu taya saat-saatna. Cag baraya duwi kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ka-34 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dana miharja pamit. Permios.